Abu kumanya saya mah ada malu-malu gitu ta. Biasa lagi ngerakeun Malu kucingnya mau tapi mau gitu mau tapi malu. Lain jinak merpati lain. Tapi ti tadi teu malu-malu. Nya ngerakeun wayanya border. Malu-malu kucing gitu. Saya Ai mau kucing da badak. Sok, gitu lah seperti jauh-jauh dekat di gabruknya, jauh-jauh dekat di gabruk. Oh, jinak merpati nu kitu teh. Eta teh namina jinak merpati. Sok enggal gerak puisi. Sok puisi. Sok. Kumaha mak Contohan mang. kumaha Puisi. Mau cerita tarucingan. Tatarucingan. Tarucingan esok atuh tarucingan itu bisa puisi mah. tarucingan. Dasar. Sok tinggal ngajawab kan abi mah. Tinggal ngajawab. Ya. Nya nu mere tarucingan amang kan. Iya. Nya sok kumaha. Tarucingan Naon we? Bebas. tarucingan itu nya tarucingan Sok. gajah gajah tayo itu enggak lu tidak masalah gajahnya Sok aja. aya beca tumpak we gajah teh katinggal di naon eta teh Katingali bohongna. oh bener 100 tidinya teh aya naon teh Oh malikeun. Malikeun. Mang tadi. Malikeun. Sok wakilan wakilannya, wakilan ku A, abi wakilan ku ya A. jawab wakilan ku didinya Nah, abi nanya kieu. Kunaon kuda? Sok nangrak di dia teh tah ciduna teh. Kunaon? Gadingan. naonnya Sok eta pernah ningali teu? Kuda sok nangrak teh di dia teh ciduna teh. waktuna di detik itu di waktu Itu bebas. Sok bebas. Abi nu ngitung mah itu hiji. Bebas. Kunaon? di senti 2 senti 3 4 Sok eta jawab. Jawab heula bieu. kuda Kunaon sok nangrak geuningan ciduna teh. ngebulae Heeh, kunaon? kuda Cik kunaon? Kenaon. ngacai gitu Kunaon kuda ngacai gitu. mabok Salah. nah Salah. Kunaon, Cik? cik tuh kuda naon nu oso sakalor. oh Nah, lain nu bieu heula can dijawab naon. Kuda kunaon sok ngacai wae. abi taluk Kunaon, Cik? Gigi.